Ya sahur nih Pak Balatak tara dikumbang urut teh. Kami binatang boga anak yang ngagawe konek kolot. Kolot macam apa mau? Icen dia olah-olah acan kan dihangatkeun. Ieu gas beak apa tuh burung? Batur manglakeun daging da mejeuna nganteuran ayeuna teh. Ya mak kangkung deui. Aduh puasa karuat meureun mah benundutan wae. Ieu sangu teh asak-asak gigih wae. Caina perasaan da ngepas ieu teh caina teh. Kita asak-asak. Atuh meureun kumarek asak teh dicolokeun ieu na. Kayak geus kok loba poho. Tah geuning karek ngagolok kok kayak dicolokeun mah. Coba ti tadi mah. Ya hulu pedah ya keneh wae can dipijeun ampun ah. Hayu jangan nyanyi sing kaberangan urang nganteuran ka Cemimin. Teh lamun geus di ditu minta duitnya ulah henteu. Kalau sama henteu lamun teu dibere urang gebukan wae si Mimin nah. Ya henteu nya atuh Cemimin nya. Ayah itu nyanyi mana? Kedeng mah orang gorana kumaha. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha teh nu gegeron? Gegeron wae. Waalaikumsalam saha? Ih sinar sih. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Siana naonna? Iya saeutik urang pan atuh. Sagala nganteur emang sabaroga apa? Boga teh saeutik sang saeutik. Anu can olah acan itu bang ngayur kangkung doang. Can olah we kieu. Atuh ayo olah gimana duitna? Ai salaki. Kamare budik teh teu ngiriman deui ieu. Ieu tah budak aing tah. Sasalaman heula ka Bibi Mimin. Salaman heula sok hiji-hiji. Budak semua dibawa kabeh. Atuh lumayan we goceng-goceng deh ah. Astagfirullah, aing keur teu baroga duit sama yang dibawaan wae. Heeh lumayan atuh Cek. Besok dari kula tuh. Nah iya tong, hadiah lah. Nah iya, nyai. Dari yuk. Gimana Bibi Mimin? Nyaho aing teu boga duit, budak dibawa kabeh. Mun teh sugan 12. Sok dari kula didinya ya. Itu langsung ngarepot. Kue itu baranjeun. Iya. Teu nyeuna naon emang lebaran teh. Tiba nyeun akar kalapa doang teh jeung rangginang. Oh, urang mah tiba nyeun ini doang, apalagi dapros. Aing nyeun wajib ngagigihan teh asak-asak. Tak karek dek nyeun wajib tadi. Aing poho tadi colokeun pantesan gigih wae. Pantesan atuh geus nini mah apa ya. Ieu tah kenalan sing basi. Sesuk naon wae tuh da. Segala nganter aing emang baroga sia teh. Boga Cek, alhamdulillah kan kamari teh meunang eta salaki itu. Geus menang THR. Menang THR. Nah, salah kain mah ludas meureun da balik-balik acan. Aduh, dek lebaran teh balik. Iya kan kantoran naon senar sih. Astagfirullahaladzim, cek aing ge eta boga mah sagala nganteuran. Tibang don sampeu mah atuh di dieu loba. Ampun barang atah kabeh. Saking nuhunkeun. Gedang ge atah. Aing ditanya, seumi masih nasi lah gedang atah don tangkil atah. Balik mengosongnya ada aing macan olah. Heuh, maknya ngosong, mun jauh-jauh di ditu ah. Mending balik ngosong. Atuh budak ieu tah elingan sing budak lah. Paling teh hajakeun tadi bawa 16 budak teh. Kapan aing geus ngomong aing teh baru gede teh olah ieu. Ieu. Kan kayak orang ini ketendenan aja budak mah aya mah teh. Balik mangosongnya eta budak sia teh jarajan. Puasa apa? Atuh budak aing rajin. Eta neng akar kalapa. Puasa. Ludinya puasa. Itu balik teh ngosong. Da eta aing sanggup karek dicolokkeun cek aing gitu. Aya goreng kangkung mah daek. Atuh goreng kangkung mah di imah ge loba aing mah meureun.
Lah pan aing geus ngomong meureun aing teh olah ieu. Mun poe yang isukan meureun aing can ka pasar-pasar acan. Untuk kebelan ka budak. Ah, budak aing teh aya 6 ekor tah. Asam dibawakan. Ayeuna mah ku aing 10 deh dibawa keur ngangon itu ayeuna teh. Ayo 5.000. Bisa beli uyah tadi. Bagi kena ka budak saya meuli naon atuh ke membuka. 5.000. Udah deui aya sisa ganganteun cek aing eta baroga mah. Aing olahna ge beak 10. Olah naon don tangkil atah gedang atah aing kita nyeur asem itu ge keur olah aing ge. Maksudnya sekalian olahna nah ieu apa di dieu keur olah. Nemen ah. Ya aing keur ngisikan tadi teh. Atuh urang mah lagi ceu nya. Oh nuhunnya. Urang rek ngandarannya ka ditu. Ya eta boga masa ganganteran kajeun. Salaman heula ka Bibi Mimin, Bro. Salaman. Budak nurut teh aing bingung eta nu mana parabut cu ulah parabut cing. Ayo. Heuh. Urang balik heula. Heuh barang ka ditu. Ketinggal alhamdulillah. Ulah nutur masih teu boga duit ieu sareng wae. Pokok aing dibawa pakai usaha ieu teh ah. Kantorannya ka si Mumun. Nyawa tuh boga segala nganturan atau barang atah sarua wae. Budak nu dibawaan kabeh. Tapi nu minat teuing. Terang. Aduh. Sase nu ngajagaan. Aduh, abang-abang efek lockdown. Jagaan. Aduh. Edo. Edo. Apa nges Edo? Dah. Aduh, mumun aya naon mumun kami teh capek ieu teh tas maraban domba. Ai mana sok nieu keula. Nganteran Anteran ka mana? ka babaturan. Kilo emang kudu nganteran Kudu wae. nganteran mah ka babaturan nganteran. Kami mah teu boga naon atuh. Ieu emang naon teh Bang Sampe. Salaki menang THR. Mana? Ih, tadi. Masalahnya can THR can Bang THR. Acan, can menang THR acan. Legu biasa salah kita ya. Ampun, urang mah nyeun kaneker acan. Ya, jadi awe mah kudu loba ngomong pas laki geus menang THR apa encan, geus menang bonus apa encan teh ngon gawe, tanya terus. Nya, Belegu ke maneh mah. nya biasa we atuh mumun, ai maneh kitu teh. Kita mah teh ke ieu minta duit, Ieu langsung nganteran ka belanja. saya. Ya ka maneh. Ka urang. Hanya. Ya ampun, mumun ceung. Ece, mentak ieu kan boga rezeki saeutik ka babaturan. Bingung, Ce. Bingung kunaon. Kenapa boboran teh untuk buka dengan sang acan. Mentak ieu mumun nganteran. Mumun pisannya. Tah aya tadi nang itu meuli sampe. Sampai tadi olah. Encan atah kene olah Atuh lain geura olah heula mumun, urang teh boga minyak mah. Ya atuh minyak mah hutang kadu ka warung, masa orang olah lauk ongko, sanggu ongko, ya ongko. Sakalian atuh mumun. Minyaknya beak jeung gas. Minyakna doang gas mah ais eutik deui. Terima heula tuh. Mumun, ieu kerek dieurikeun heula nya. Nya sok nya. Nagonnya. Kayak bang muka rantang kayak meni jeung keresek belul. Buru doa geus burit. Mumun meni hese itu meni poli. Geureut teh geureut. Buka salah kita no si gawe. Geus canda. Ih ngomong wae sih mumun teh meni parah. Kulila ieu rek hujan geus burit. Geula atuh pali hese. Gila banget. Guys, Ini meni maklu merete ngabuburu wae bu hese muka perasitikna. bisa menek balik heula nya. Nuhun. Ya, kade di jalan. Heeh, ke diolahkeun naik anjuk heula minyak mah. Di heula nya. Heeh sok. Kade hati-hati nya. Si Mumun mah nganturan sampo atah. Kangkung asin teuing digayang kawin. Ampun aing mah. Kira-kira berarti aya nya. Karena kantoran gede banget rantangnya. Mananya? Bu RT, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Sarah. Sarah.
Aya naon? Nganteran. Nganteran. Emang weh kumaha geus nganteran? Ya kan saroma randa, ayo randa mah kudu. Oh, teu ka dia asup heula ka heula nya kan sasaku. Sok calik heula di dinya. Emang geus menang THR. Jangan bawa orang THR. Benar ya, tiket sakit batu. Ih, ku bisaan. Iya, kan ayo randa mah bebas kalau mah rugi. Besar di mana? Enggak. Nah, kita diuk kayaknya. Heeh, calik heula sok. Di heula nya, musim ieu mah moal disubuhan. Heeh, sih kan saroge terpuasa. Puasa. Heeh. Amun bisa mah kira datang da siang we nya. Hayang di sana kan BRT mancan olah-olah ieu. Aja ku duit je. Mancan menang duit itu kesan. Nah, Can menang. Kajen ku duit 5.000 ge hajennya. tantangan gede masa 5.000. Atuh kajen dia bawa naon emang. Kalau tempat, Heula nya kana pun heula ditempo. Olahnya itu kan bukannya dapur. di dapur. Di jiwa Dapur aja di dapur. mana isina ieu? Dihandap. Hiji, 2, 3, 4 undang. Oke lah nya. Alhamdulillah, ngajan randa lagi bisa ngantiran untuk ain mahu gila laki. Tentu sarong randa kene. Coba mun kos Edo ngantir-ngantiran. Cek, ieu rantangnya. Jadi di sini teh aya eta doang. Cek, geuning rantang teh mini galede jeung ieu sesuai. Jeung sesuai. Are ka mana deui ieu we boga duit saeutik nya. Can olah-olah BRT mah. Sarong geus dandan gelis, rantangna gede. Bere duit 1.000. Pan BRT mah can olah. Engke lamun geus olah karang BRT nganturan ka itu. Ganti BRT-nya ka sarong ngantirannya. Heeh, tenang we tungguan we nya di imah nya. Heuh nya, ulah bohong ka BRT. Moal ngabohong ieu. Aduh BRT. Ya, hati-hati nya. Balik heula nya. Ya, atur nuhunnya Cisaro. Kade di jalan, kade tamurag. Alhamdulillah atas ngantiran. Ya ampun, di mana? Ngantiran. Kan buat pas ngantiran. Di si Edo. Ah, sareng mah Ibu RT. Ibu RT. Enggak setuju orang ngobrol itu. Ayo. Mah aya nu naon diobrolkeun. Ayo atuh, urang ngobrol lagi. Tadi ngantiran ini bakal kakak si Edo. Bakal kakak kenyang. Aduh. Saya mah bakal kakak pasti muat do orang tangna gede. Muat. Gimana udah tahu? Nah tadi dia bener. Terus jadi kuena ieu kan. Ini masalah. Namanya imah tetangga. Jadi kurang numpang ngaso doang. Assalamualaikum. Itu panas banget. Oh, Pak, ya tetap ini panas banget. Agak maju apa ya? Kali ngantar aja naon. Mamut bakal kakak pilu ke. Sarong mah 2 bakatna. Kayak mungkin bakal kakak kudu dipotongan darah tangan. Tapi sama tuh berarti mang dibayar 10.000 bakal kakak. Saya ngantiran. Kabu RT. Diberi duit. Gini ngalangnya tuh diberi duit. Ku saya Edo. Masa dibere? Tuh, do Atuh rugi mun teu dibere hanturan teu bere duit mah. Kumaha? Mas aing diberi duit. Tang deui apa? Atuh rugi sih sama bakakak. Geus mangkas Edo na ge mah. Sawah meureun ka mana? Si Edo gablegeun duit di mana salakina nganggur kitu. Ya masa goceng 10.000 tuh boga sih. Tapi Bu RT ge nya ngaran Bu RT nya 10.000. 10.000. Kirang barang 50.000 banyak. Karena sarot teh sanggup kantoran ka Bu RT teh. Pelit. Pelit teh minta ampun. Jawab lah tuh saya ngantiran ka ditu. Mana sarot teh rada nya udah ngusahakeun. Biasa mah kitu lagi pelit teh meni kakatulungan. Si itu si Narsi ngantiran tuh. Ngantiran sama si Mimin. Kasih Mimin diberi duitnya. Iya kasih. Narsi teh anaknya reak. Ayo 12. Di bawah kabeh kos nama. Goceng atau 10.000 ge geus kamu 10.000 160. Si Mimin mau tebebeakan dia. Orang kaji, nah siapa yuk? Kenapa nomor si Narsi? Ya, si Narsi mah jeung si Mimin pasti dibere duit jeung sia. Aing mah teu dibere duit.
Jadi tuh ya tahun harap si Edo yang diantar rantai kosong. Gul.